Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng mangkince. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa nepangan deui. Satacana di pedar icarios simkuring nganhunkeun kenetos like, komen sareng subscribe-na nya atur nuhun. Atuh di mana wae ayana mugia dipaparinan kasehatan sareng dilancarkeun dina milari rezekina amin. Masih nyarioskeun jurig walungan bagian ke-17 nya. Ieu karya Mang Nyalira sanaos basajan oge mudah-mudahan janten hiburan. Kumaha lajengna ieu carios mangga urang kawitan. Kang, rek iraha melak tangkal jeruk teh atuh. Nyai ayeuna wae atunya akang teh melak wae tangkal jeruk jeung wayahna we akang teh bantuan ari kosorangan maduh tanggal pisan cek mangkarja kituna nya Kang ke ku abdi atuh dibantuan rek iraha Kang inditna nya ayeuna wae atuh Nyai urang indit wae kemah bisi kaburu panas sok hoream lamun panas mah Nyai nya hayu atuh Kang hayu cek bi sarni nya geus kitu mah tatan-tatan rek indit ka kebon nu geus menang ngored salaku ku salakina kamari jerut duanana turun di imah mangkarja mah panggung atuh teu poho bisarni ngonci heula panto tunda anu diluhureun kastrop cenah bisi leungit. Bral mangkarja jeung bisarni arindit muru ka kebon Haji Kohar nu rada jauh jeung imahna nya mangkarja lempang ti heula mawa pacul ari bisarni mah mawa kantong nu eusina kadaharan cai bisi di mana engke hanaang pas di kebon. Urang kocapkeun wae tepi kanu dituju reg duanana eureun di sisi kebon nu geus lenglang bersih di pojok belah kulon geus ngagunuk tangkal jeruk nu geus menang nyangkok aya kana 100 tangkal mah Kang leganya gening kebon Haji Kohar teh kantenan Nyai duh lega pisan. Ieu pan ku akang sorangan di koredna duh lila pisan akang teh untung wae we akang teh duh geten pisan Nyai tuh ayeuna geuning garade geuningannya Nyai enya Kang nya ni tere kitu Kang teras kumaha ieu teh tileuy belah mana heula nya Nyai nu dipelakan rek dipelak nu diheulakeun maksudna teh Kang tangkal jeruk nipis heula da geus meunang atuh misahkeun tah nu ieu wae Kang nya jeruk limo anu sabelah deui jeruk nipis kumaha tah Kang cek mangkarja kituna teh bari nunjuk kana tangkal jeruk nu satuluy satuluyna mah nya mangkarja jeung bisarni prak wae melak tangkal jeruk dimimitian ku maca bismillah. Mangkarja jeung bisarni sumanget digawena. Lamun hanaang teh jeung capek sok istirahat heula bari ngaregot nginum. Beres melak jeruk nipis 50 tangkal teh nya nyelang heula murak timel nu deungeuna lauk asin lalab jengkol ngora jeung sambal tarasi nya duanana teh dalahar heula samemeh nuluykeun hanca melak jeruk teu kacuturkeun lilana dahar
mangkarja jeung bisarni nuluykeun deui hanca. Rek melak jeruk 5 aya kana 50 tangkal. Nya geus kitu mah prak wae ngamimitian melak tangkal jeruk 5 ricitna sora manuk dina tangkal bari sing alaclog dina dahan nyerelekna sora cai di walungan nu teu pati jauh jeung kebon Haji Kohar nuker dipelakan jeruk nipis jeung jeruk 5 teh cag urang heula tunda kaayaan mangkarja jeung bisarni nuker melak tangkal jeruk nipis jeung jeruk 5 urang ayeuna malikan deui ka tukang khususna Kakang Kurdi jeung Kang Maman nu aya di gardu ronda di lembur batur nu katelah lembur pada asih atawa lembur mandirinya muhun cenanya aduh ieu mah kocapkeun wanci tengah peuting di gardu ronda Kang Kurdi jeung Kang Maman uplek wae ngobrol ngadongengkeun pangalamanana masing-masing Mang Unen mah jeung Mang Anen ngurilingan heula cenah kampung ti belah kulon aya nu ngalayang atuh di luhureun lembur pada asih teh nu tayalian Nyimas Ririh anu ngajirim pocong ari pangrangsa mah Nyimas Ririh teh manehna mah lempangna biasa wae jeung make baju biasa layakna pakaian awewe tapi atuh nyatana mah katempo ku jelema salah sahiji pocong jeung lempangna ngageleyeng. Nyimas Ririh teh durat reret heula ka handap breh aya gardu ronda nu di mana aya Kang Kurdi jeung Kang Maman nu keureureeh bari nyaneut kulup huwi jeung cai kopi nu panas keneh pok Nyimas Ririh sorana ngirung matak sawan ngadengena kukurayeun oge meuni maruringkak bulu punduk tuh geuningan aya di gardu ronda teh rek reureuh heula ah di dinya sugan aya si Amang aya anu di gardu erek minta nginum heula duh hanaang ieu teh ti koro asa garing kieu. Nyimas Ririh langsung nyerorot ngadeuketan ka gardu blus ka gardu da eta mah atuh Kang Maman jeung Kang Kurdi sing gurubug wae reuwas atuh teu reuwas kumaha keur ngeunah barang dahar jeung ngopi jol aya nu teu diondang. Nya Kang Kurdi nyender ka tukang ari Mang Maman sarua bari esod-esodan ngadeuketan Kang Kurdi nuker nyempot ti jero tihang gardu pok harita Nyimas Ririh menta tulung sorana ngirung seak nu duaan pating sariak nya ku kituna bulu punduk pating puringka. Mang, tolong Mang, tolong. Aduh, tolongan goreng ya. Pokna Nyimas Ririh minta tulung. Ari nu dipenta tulungna kalakah ngadeg-deg wae. Komo Kang Kurdi mah barang ngadenge pocong minta tulung. Tas manehna inget basa di warung salah sahiji pamuda nu ngadongengkeun aya cenah jalma nu beunghar tapi hasilna tina munjung baju jimatna dipake ku anakna. Apa ieu pocong euy anu diomongkeun ku salah saurang pemuda kitu euy. Duh panasaran rasa sieun nyingkah syah rasa kawani datang bismillahirrahmanirrahim. Kituna teh maca bismillah palak binas jeung ayat kursi dina hate Kang Kurdi teneng ludeng bari cengkat nyamperkeun ka pocong nya Kang Maman olohok mata simeuteun
nempo baturna kalaka nyamperkeun pocong. Nya Kang Kurdi mah. Nya Kang Maman bati olohok wae ngomong nama henteu kan Kang Kurdi teh nanya ka eta pocong. Cong, ari lain teh jurig lain Cong. Cek Kang Kurdi nanya ka eta pocong teh. Pocong ngajawab ku gideg sabaraha kali. Lain teh lain pocong. Taha atuh make unggek Rubana ri teh. Pocong apa lain? Atuh ilain saha tuh Cong? Lain pocong teh. Pok eta pocong ngomong na kitu tak kahati ku uing Torong mamang kuring mah lain pocong mamang. Tapi kuring teh jalma biasa. Ngaran kuring teh Nyimas Riri. Ari lembur kuring teh di Ciambarnya. Baturnya kitu mamang. Nepok kuring teh didapot wujud pocong. Cek Nyimas Riri kitu nate. Karunya teuing Nyai Nyimas. Nah atuh anjeun teh make wani-wani, make baju jimat. Tah kieu atuh geuning balukarna. Kumaha nya ayeuna mah atuh. Hayu atulah ku Amang panganterkeun wae nya ka Ciambar. Amang teh hayang apal we ka Ciambar mah. Ngadenge kitu teh Mang Maman nyangka Kang Kurdi teh jalma nu gelo. Man lain teh nyempot wae atuh ka dieu. Lain di juru wae yeuh. Lain pocong ieu mah lain. Jalma biasa deuleu make baju jimat. Jimat bapana cenah bisa jadi bapana teh munjung ka siluman pocong tah. Ayeuna mah hayu. Orang anterkeun wae lah, sugan we engke teh dibere hadiah. Orang doaan menang hadiah. Biasana mah sok di sayembarakeun dina dongeng mah kitu. Hayu cek Kang Maman. Rek ngomong ge sieun, tapi maksakeun ngadeuketan ka pocong nu ngeplak bodas. Pok Maman ngomong bari ngageter. Kur, ieu teh pocong teh dibawa ka mana Ni sieun kuring mah. Aduh, geus ulah pilu-piluan teuing Geus atuh kumaneh wae Kur anterkeun. Ari maneman ieu teh pocong teh urang bawa hayu ku urang. Terus urang setorkeun wae ka indung bapana. Arah kanyahoan terus kumaha mawana tuh. Pirako dipanggul mah sok aya wae. Leheng parawan dipanggul tenan naon pan ieu mah yeuh. Sieun jeung kumaha deui gunyalna di teu kabayang ku dewek mah si sarieun kieu dieu. Cek Kang Maman kituna teh ngaberi gidig anggarna. Hate leutik mah sieun. Pok Kang Kurdi ngomong ka pocong. Yah bade tumaros heula Nyimas. Ari ayeuna indit teh heula nya engke didagoan ku di kulon ku abdi. Jarang ieu yeuh batur kuring. Rek ngadagoan anu ngaronda jung teh heula we atuh Nyimas. Nyimas Riri teh unggek terus wae ngabelesat ngapung ka Jumantara nungguan bae di belah kulon cenah. Ari Kang Kurdi jeung Kang Maman mah rek nungguan heula punen. Jeung Mang Isnam nuker ngurilingan kempu lembur kituna teh. Naha atuh dareuh heula di dieu teu kuat hayang nginum kitu maneh teh. Nya nen urang ge pan sarua yeuh. Hayu atuh nginum heula teu kuat yeuh kuringan wana naon geuningan di dieu teh Alhamdulillah aman lembur teh. Nya satuluyna mah Mang Unen
lalempang wae muru ka gardu ronda teu kacatur lila di jalana da bubuhan deket barang jol oge Kang Kurdi jeung Kang Maman teh uplek ngobrol wae teu sare barang jol Mang Unen. Jang Kurdi kitu deui Jang Maman. Naha atuh lain sarare kadinya geus peuting ieu teh. Doh Mang, teu aya pitunduheun ieu teh duh. Da kieu wae geuningan, nyileuk wae abi teh malahan maduh duaan teh bade pamit heula nya Mang, bade uih ka lembur. Hawa tos ka si emak bilih dedepeun deui. Ka mana cenah si Ujang? Apel teh teu balik-balik kitu Mang, bisi si emak dedepeun nya, hampun tenang wae atuh. Aha atuh Kang, isuk wae atuh. Mulang mah pandayeuna geus sakieu peutingna deui. Ongko panduh jalanna ge pararoek. Keun we atuh isuk mah. Keun bae atuh Mang, poek oge. Da depati poek ena mah, tepati poek. Kamandaran doh caang bulan. Nya atuh Jang, ari keukeuh hayang balik mah. Ngan amang teh moal ngalarang jug-jug kade di jalanna deui bisi kapang deui jeung sakadang pocong ceuk Mang Unen kituna teh. Nya Mang, aduh hampura wae Mang kok kituna. Hampuranya kuring teh ku kituna bari ngareret ka Kang Maman. Nya nu saterusna mah Kang Kurdi, Kang Maman amitan wae ka Mang Unen jeung ka Mang Isam. Teu bisa nyegat deui yen Kurdi rek mulu mulang ka belah kulon cenah anu di mana aya rungkun aya Nyimas Tirih nu nungguan. Srog ka tempat nu dituju mah nya Nyimas Tirih nungguan wae badi ngajanteng nangtung dihandapeun tangkal kai. Nyimas hayu atuh orang mulang wae ka lembur. Lembur si Amas nya ambar Nyimas nuturkeun ti luhurnya ka hade keh Nyimasnya ka nyahoan keh ku batur. Lamun ka nyahoan aduh mana teuing meureun sarieun urang lembur teh nyangka nu lain-lain ka Nyimas. Keur mah ayeuna teh keur usum di riwa ceuk Kang Kurdi kituna. Nya Nyimas Tirih unggek bari ngabalesat wae nuturkeun Kang Kurdi jeung Kang Maman nu lempang ti heula karunya mohon. Urang tunda heula lalampahan Kang Kurdi jeung Mang Maman nu rek ka lembur Ciambar rek masahkeun Nyimas Ririh. Ayeuna urang kocapkeun wae di lembur Ciambar khususna ka keluarga Nyimas Lirih utamana ka si Ambu Asmi anu digawena ulang jentul wae teu daek dahar pisan kusabab inget wae ka anakna gara-gara make baju jimat pocong anu si Abah katelah Abah Widura. Bapana si Nyai Gelis teh ka mana atuh yeuh? Geus aya sabulan geuning teu balik-balik. Na kunaon atuh hidup teh na budak teh make baju jimat sagala anu sok dipake ku si Abah. Barang ngalamun kitu si Abah ngerojol ti jero. Ambuna kunaon atuh meneh hulang-hulang kitu ambu. Mikiran si Ririh da baungan sorangan make baju hikmah. Pan kieu tah balukarna Abah sabulan ieu mah can meunang hasil. Di mana ayeuna si Nyai gara-gara baju hikmahna pan make dipake ku si Nyai deui. Alah tong nyalahkeun budak Abah. Anu kitu mah Abah nenden teu parimpen ieu. Nenden teh sok parimpen atuh ngarah teu apaleun budak ceuk si Ambu. Kituna teh geus atuh Ambo urang sare wae ayeuna mah
Yo geus jam 1 peuting deui. Keun wae si Nyai mah pasti balik atuh. Nya mun teu balik keureut tah ceuli Abah sakeureut mah. Anya Abah atuh hayu. Cek ambung. Urang ayeuna kocapkeun heula di lembur sawah nya. Khususna Mang Karja jeung Bisani nu karek balik ti kebon sareng sena melak bibit jeruk nipis jeung jeruk limau kitu oge can kabeh kapelak. Paling oge cenah isukan sakali deui melak teh wanci pas lintang bekrasna nya barudak ulin kasempatan keur ulin di buruan aya ucing-ucingan cenah hayang milu ucing-ucingan silih berik jeung pada baturna aya oge nu main kaleci gatrik betrik peperepetan jahe kecepet eta cenah jejeretean pokona mah ulinan zaman Mbak heula da ayeuna mah moal kaalaman deui ku budak urang ayeuna nya Mang Karja teh diuk wae nempok barudak di buruan nu keur ulin bangun saruka bunga kawas eueuh beban jol kitu teh Bisarni mawa cai kopi hideung karesepna Mang Karja sok ditunda hareupeun salaki nu keur ngajemplak sila bari nempokeun barudak. Lain akang meni pogot kitu ninggal barudak teh Kang cek Bisarni tumanya kasalakina anu katelah Mang Karja teh Nyai matak pogot duh akang ge resep sok inget ari akang keur budak nya kitu teh ya ulin kaulinan teh Nyai har ari nya zaman akang oge ulinan teh aya kitu Kang samodel kieu pogo wae aya Nyai zaman akang oge aya ari katempo ulinan teh duh asa mangenang masa lalu nya Kang cek urang dayeuh mah ieu bernostalgia meureun nya Nyai bernostalgia ari budak urang si Udin di mana ulina asa eueuh jeung barudaknya har ari akang ari itu tuh si Udin atuh keur main gatrik ae heueuh nya duh dasar geuningan aing geus kolot teh kieu Nyai panon teh nya nah atuhnya sok apal-apal wae nya si Udin teh karesep bapa teh keur ngora main gatrik nya Kang nya nya atuh karesep pisan kana main gatrik teh komo main kaleci mah nah ari akang teh make teu apal ka anak sorangan akang mah atuh tah coba nginum heula Kang kopi ngarah bengras sia kadinya ae nya duh akang teh can ngopi Nyai pantesan wae atuh aduh mantap kieu Nyai kopi teh nya kopi naon ieu teh Nyi meniko beungker kieu Nyi duh akang masuk aya-aya wae Kang nya waktosna seep Nyai aduh pohon nya waktosna kabejeng seep cenah mun insyaallah enjing atanapi pageto tiasa dilajengkeun deui nya dina seri ka-18 mangkince ngahaturkeun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah.